Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ye Abah bade neraskeun bakalan wayang rahwana Sekar Keleuwih. Saya pesanan Bapak Oka. Pak Oka anjeunna hoyong rahwana Sekar Keleuwih sore. Tuh Pak Oka ieu ku Abah nembe di bakalan. Serang iya penginten makta iya pesenan Kang Jaja Sawer ngagentosan no kamari ical misalnya kamari ical gitu teu euy deui eta wayang Kang Jaja doh bios ke dirilokeun dah insyaallah ya urang bereskeun sareng disarekeun jeung ieu Kang Pak Oka Kang Jaja taya hiji deui kangge dalam cilik Elvan nu aya di Cilengsi saurna bah ninggal foto wayang tah mangga nembe kieu ye tuh ieu wayang purwaan ieu suatana nembe kieu tah mah Abah bade ngalajengkeun ieu heula. Tuh baraya ke baraya nah statusnya digambar sampai di raut tuh didorong wargi-wargi
tuh baraya ke baraya cara menggunakan pisau nah seharusnya pisau teh sami gitu bentuknya cuman tergantung cara ngasah nah sareng cara ngagunakeunana katanya. Pan aya nu kieu pangintennya megang itu mah teu kumaha kebiasaan pangintennya ari abah mah selalu ngabuang ka payun. Seperti kieu ya ditahan gitu. Tuh baraya abah kieu. Tak upami sekar kalau teh upami ayeuna mah pangitan ayeuna dilogakeun katanya eta teh. Benten jeung muka pungkur. Tuh kieu baraya ya dilogakeun katanya ya nanti. Nah, mudah-mudahan ieu teu ageng teuing. Ieu tuh. Ya alhamdulillah kanu masihan masukan ku abah ditampi. Insyaallah moal amek abah mah. Da abah ge sami-sami naon diajar, sami-sami diajar. Teu rumaos sae abah oge. Nah, kanu masihan masukan ditampi pisan. Insyaallah ku abah akan dipertimbangkan diperbaiki lah insyaallah. Hatur nuhun karena tos masihan masukan. Abah teu mau sae nya kieu lah. Da malah abah mung sakit kieu na.
Sampai digambar deui para baraya-baraya Abah tuh. Oke, baraya. Tuh, baraya ke tah kangge kan menuju di alalajar di YouTube Abah. Ya gambaran rahwana sekar kelebih teh seperti kieu ya. Gambaran anak ieu. Nah, ieu bade di dieu bade ngangge naon mangga terapkeun upami gaduh ide-ide sok terapkeun di dieu. Bade di mana mangga itu mah kreatif masing-masing itu mah. Dengan patokan mas terus ieu lah. Rahwana sekar keluwi pesanan Bapak Oka. Ya, nama kia Bapak Oka. Ya, mohon dengan sabar karena Abah bekerja sendiri. Ya, mudah-mudahan secepatnya beres. Tadi ieu mah Abah mau dugikeun ka dieu lah karena nggak bakalan wayang rahwana sareng pesanan dalang cilik Elpan anu di Cilengsi. Tah upami memeryogeun hasil wayang Abah mangga kantun nga-WA ka anu aya di dieu tah payun. Sekarang biasa ke Facebook biasa, ke Instagram biasa, mangga kantun dihubungi we, mangga upami cocok wayangna mangga, upami kaanggo mangga, insyaallah. Sareng kanu
aya masukan-masukan ditampi ku Abah mangga. Insya Allah ku Abah akan dipertimbangkan kekirangan-kekirangan Abah, akan Abah pelajari lah kekirangan-kekirangan. Nuhun pisan karena masukan-masukanana, katampi pisan. Da Abah ge henteu rumaos sae, cuman Abah ge sami-sami belajar. Mung ieu mah bilih aya anu bade belajar mangga di gitu Abah. Mangga insyaallah ku Abah dilayanin lah mangga. Tah mung sakitu pangitnya ku Abah ditutup bae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.